Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah wa bihamalati syariatihi ulil manaqibil hamidah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum yadhlamu anfusahum ya'uka fastaghfiru wa astaghfiru rasul wajarullaha tawwaba rahima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra wa man shalla alayya asra sallallahu alaihi mi'ah wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan wa man shalla alayya alfan lam yadkhulin nar. Ayuhal hadirun usinafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza muttaqun. Kama amarallah. Puji dan syukur yang sami haturkeun hadat Allah Subhanahu wa taala. Mana syukur urang sadaya janten perkara anu ngadadasaran kana kahirupan urang sadaya. Hirup urip urang sadaya didadasaran ku rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala, yakni tumampi tumarima narimakeun kana qada jeung qadar ti Allah Subhanahu wa taala, anu mana eta rasa syukur urang sadaya bakal ngantirkeun urang sadaya kana pintu gerbang karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuayana dadasar hirup eta urang sadayana ditepangkeun sareng jalmi-jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah, yakni urang sadaya tiasa silih pika nyaah, silih pika deudeuh, silih pika welas, silih pika asih dina raraga nungtaskeun dina raraga ngestokeun ngabageakeun kana tugas hirup urang sadayana ti Allah Subhanahu wa taala. Buktosna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tugas ibadah anu kurang diemban, nu kurang keur dijalankeun ieu eta kedah disarengan nyaeta ku ngajalankeun
Da dasar hirup anu kahiji nyaeta silih pika nyaah, silih pika deudeu, silih pika welas, silih pika asih, silih ajakan, silih caangan, silih elingan, terus silih naon, silih silih anteur ya, silih anteur, silih naon deui, silih naon, silih cocokan, silih silih tutupan tuh. Pinter kene urang kulon mau budak oge. Silih tutupan nya. Lamun dok silih bolekerkeun jok jeung aing ayeuna. Sok dok silih bolekerkeun mah jeung aing ayeuna. Kagok teh. Mane da ieu mah tugas ti Allah teh silih tutupan. Lamun salaki jeung pamajikan dok silih bolekerkeun anggeus alam dunya. Dok silih bolekerkeun mah tong lain tugas urang eta mah. Ya. Silih naon? Silih tutupan. Silih naon deui? Silih kirim. Silih naon? Silih eclok. Silih naon deui? Silih bere. Nah, silih bere. Kada bisa silih padog. Ya. Silih penta teh naon atuh pek wae. Eta da dasar hirup anu nomor kahiji. Hadirna urang sadayana dina ieu pangaosan. Jelas kanggo ngadadasaran hirup. Da hirup teh geuningan cenah kudu boga dada. Ngarah boga dadasar hirup teh nu kahiji dadasar hirup teh silih pika nyaah, silih pika deudeu nyaeta di dadasaran ku naon? Ulah putus harapan tina rahmat Allah. Nya kalawan ucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kadinya. Kitu nya. Aya eta. Gimana geus teu bisa silih pika nyaah jika tadi ieu hanapeun taneuh leuwih alus tibatan luhureun taneuh saur Kangjeng Rasul. Di mana hirup geus eueuh silih pika nyaah mangka jero taneuh leuwih alus tibatan luhureun ta hirup di jero taneuh leuwih alus tibatan di luhur taneuh modar sakalian atuh nya eta mah jalma geus hayang modar sampai lamun hirup geus teu bisa silih pika nyaah nya karina nyakeun iraha deuk modar gitu nya anu teu bisa silih pika nyaah iraha deuk malodar. Sabab alus keneh Pak saur Kangjeng Rasul annaha khairun min fauqiha. Hanapeun bumi leuwih alus tibatan luhureun bumi. Nya. Cik di lemur ieu loba nu pager, loba nu pedit. Di lemur ieu loba nu bager, loba nu pedit. Lamun loba nu pardit mending keneh malodar poe ieu keneh. Saur Kangjeng Rasul eta. Saur Kangjeng Nabi, lamun di hiji lemur loba keneh nu pedit daripada nu bager, mending keneh malodar ka urang lemur eta. Naon sababna? Sabab leuwih alus keneh paeh daripada nu pedit mah. Itu keur usum naon aya usum cabe. Usum cabe ayeuna nya lamun loba nu pedit daripada nu bager, mending keneh malalodar we. Cabena naon? Hakikat. Tanya teh antaisna. Margi kitu teh abu namahan hirup oge namahan dosa teh. Di tamahan panjang umurna ge kalah namahan dosa. Siga tukang salingkuh. Tukang lamun jelema tukang salingkuh mending keneh modar da ubarna salingkuh mah iwal teu paeh. Nggak salingkuh ka hiji, salingkuh ka dua, tilu, opat terus gitu. Nu salingkuh moal sebeuse la sipaa. Ubarna
tidak ada obat salingkuh mah iwati modal. Setuju Ibu? Setuju lamun anu salingkuh eta pae. Nah, soalnya Ibu daek disalingkuhan gitu. Nya. Atanapi Ibu daek jadi pakai pelakor. Katanya. Tak pelakor. Temenan, Bu. Nu kadua dasar hirup, nu kadua teh tadi teh naon narimakeun apa adanya, ulah narimakeun ada apanya dia. Nah, udah narima. Ulah ada apanya, tapi kudu apa adanya narimakeun urang teh. Narimakeun apa adanya. Itu apa adanya teh maksudna da urang mah kitu tah kasaluhureun kudu kumaha, kasahanapeun kudu kumaha, kasasama kudu kumaha, tah eta teh narimakeun disebutna. Jalma lamun teu bisa narimakeun, geus teu bisa syukur, geus teu bisa syukuran, moal apal ieu teh saluhureun, ieu teh sahanapeun moal apal. Ieu teh sasama, ieu teh jelema ngarti, ieu teh jelema bodoh moal apal. Lamun jalema nyaeta teu narimakeun. Moal apaleun eta teh naon eta teh kolot, eta teh budak, ieu teh jelema caang, ieu jelema poek, ieu jelema moal apaleun. Urang narimakeun kana naon? Kana babagian urang. Lamun babagian urang teh kabenaran keur boga. Tah tingali ku urang teh si itu teh bereun. Lamun urang keur teu boga, si itu teh pentaun kitu. Lamun urang lamun urang keur nyaho, si itu teh bejaaneun si itu teh. Lamun urang keur dosa, urang teh kudu minta hampura ieu. Tah kitu. Tah eta narimakeun disebutna. Ulah hirup teu boga ciganu teu boga dadasar. Ciganu teu boga dadasar. Anu katilu dadasar hirup teh alus sangka Ibu. Alus sangka ari kolot ngajiwir budak. Ceulina atanapi nyiwit, atanapi dibetrik budak dibikeun ka ceurih. Eta nyaah atawa ngewa? Tuh, alus sangka urang teh nya. Nyaah Bu, keheul kan aya. Danger alus sangka urang teh. Piraku Ibu. Piraku keheul. Piraku ngewa Ibu teh. Heueuh, ngewa. Anger we, piraku sakurang teh. Alus sangka. Ibu gering, cik Allah ngewaeun nya angeun kana gering. Tuh, berarti alus sangka ka Gusti Allah. Ulah kieu keur magering, Allah teh ka urang mangawilah-wilah meureun. Nya ieu teh ka urang cager geuning, ari sia, hirup teh boga dadah. Teu boga dasar atuh tamah. Teu boga dasar. Nah, ari batur meni babari teh duitna teh ari urang kekene cigana Allah teh ku urang mah teu katingalieun ku Gusti Allah meureun. Sia mah goreng sangka eta mah ka Gusti Allah hirup teh teu boga dadah. Tah alus sangka ka Gusti Allah ciri jalma bakal meunang pitulung Allah. Katilu kaopatna ngaku jujur. Katilu ngaku dadasar hirup teh. Ngaku naon? Ngaku karena kabutuhan, kahinaan urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku karena kalalean urang. Lalai kumaha lalai teh? Karena kakedul urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngaku tanginas ka Allah teh kade. Ya Allah abdi teh datanginas, tanginas naon? Tanginas aja hayam teh jam 4 geus korono. Nah, ngaku aya nu hese jelema ngaku kana dirina anu hina, anu lemah, anu naon butuh, anu naon deui? Anu butuh, anu poek urang teh, teu nya bodoh teu nyaho. Tah, jalma ngaku kana dirina, yen dirina teh bodoh, yen dirina teh butuh, ngaku ka Gusti Allah, eta disebut jalma boga rasa la haula wala quwata
illa billahil aliyil azim. Cik ibu bisa ngelehkeun setan moal tanpa pitulung Allah mah. Masing kiai, masing ajengan, masing Habib naon teh. Habib Rizik ke moal bisaeun ngelehkeun setan lamun teu aya pitulung Allah. Tah aku kabutuh urang, kalemahan urang. Kalemahan urang. Naon disebutna teh? Katanya kabodohan urang dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salilana teh. Ya. Upami teh aya pitulung Allah mah bade tiasa kumaha atuh. Kitu nya. Upami sanes pitulung Allah. Nah itu. Ibu ngalengkah ti bumi kana ieu pangaosan eta teh ngalangkungan pitulung Allah. Muka opat. Muka opat naon? Anu kalima. Anu kalima teh dadasar hirup manusia nyaeta rumasa. Ada geus minggu kamari dibahas teh di bejaan rasa rumasa sabab rumasa teh sabab geus rumasa teh sabab geus karasa. Tah rumasa kumaha jadi bisa ngarasakeun kana kabutuhan kana ngarasakeun kana kebutuhan batur. Geus tepikeun kana rasa mah engke teh deuketna teh kana cinta, kana resep. Itu dapat geus karasa jadi resep. Itunya memeh resep teh asaan heula. Nya diasaan karek resep. Nah, karasa rumasa urang teh sok ditiungan, rumasa sok di payungan, rumasa sok di kobean. Karasa ku urang ge sok di kobelan baheula ku indung ku bapa. Nyeres. Rumasa sok diasuh, rumasa sok diangon, ku lanceuk rumasa sok diais. Rumasa sok disalinan. Baheula tah. Kadituna komo seukeutkeun rasa urang ka Gusti Allah. Kalima kagenep dadasar hirup. Lamun jalma teu boga rasa rumasa berarti teu boga dadasar eta teh Pat. Eta teh teu boga dadasar lamun teu rumasa. Rumasa ieu teh, rumasa naon? Heuh teu melak. Nya menta we aing cau. Rumasa teu melak. Rumasa teu melak menta we geus. Dawati nu melak. Wat boga cau. Masa penta. Rumasa teu melak nya menta. Manasen. Rumasa teu melak ya menta. Nah, nu sabaraha ngan ngawartosan bilih nya aya nu gaduh taneuh atanapi dipipir di mana omat urang jati teu meunang marelak cau bahaya tangkalna mun cauna kalburuk. Nah ka resep anu nomor kagenep kudu boga kacinta resep, tapi resepna eta resep kana perkara anu ku indung bapa urang dipikara resep kana perkara anu ku nabi dipikara kade ulah sembarangan resep. Ieu urang teh resep teh kana naon? Kana perkara anu dipikara resep ku para nabi. Resep teh urang teh kana naon? Kana perkara anu dipikara resep ku para ulama. Resep teh urang teh kana naon? Kana perkara anu dipikara resep nyaeta ku indung bapa minimal. Ku guru, guru urang resepeunana ieu nya meuli ieu bikeun ka guru. Tah resepeuna. Jadi resep kana perkara anu ku guru dipikara ku sabab guru sim kuring sok udud nya udud. Resep perkara anu dipikara resep ku guru naon udud. Kan ku sabab dianterkeun na era nya geus udud kurang sorangan. Ya, dek ngirim da hayang, era ya geus udud sorangan. Nah itu. Jadi naon perkara anu dipikara resep ku jalma soleh kudu bener maksudna. Ieu mah nu jalma soleh teu resep urang resep, jalma soleh teu resep jalma soleh resep urang teu resep. Nah, kade. Jadi
disebutna ari resep kana perkara anu ku batur dipikaresep anu ku jalma soleh dipikaresep teh disebutna hidayah naon ari ngaran hidayah heuh nu bieu resep kanu dipikaresep ku bebeb itu kabogoh aing resepkeun ka ieu nya geus urang ge meuli nah eta disebutna hidayah ari hidayah teh nyaeta kudu resep kana perkara anu dipikaresep ku Kangjeng Kangjeng Nabi kali itu tembus dipika cinta ku Gusti Allah tembus tah hidayah perjalanan jalan anu jejeg bener nah jalan anu jejeg jeung ban nu kumaha jalan anu jejeg bener teh eta kudu resep kana perkara anu dipikaresep ku jalma soleh resepna tasbih jalma soleh resepna jalma soleh resepkeun kana sholawat nah gitu itu kade besi resep kana perkara anu teu dipikaresep jalma soleh osok pasea jeung pamajikanana lain soleh eta mah ayo cik urang teh resep pasea jeung pamajikan misalna sabekeun ka kasohor ta urang dinya lemur ahli pasea jeung pamajikan tukang pasea ta lemur eta mah jeung pamajikanana kade bisi ka sebrot getih kade bisi ka ieu bisi ka naon bisi ka banting tong ngaliwat ka Israel bisi ka bom tong ngaliwat ka nu loba monyet bisi ka karawas tong ngaliwat ka lemur eta tah loba nu pasea ade kasohor teh lemur teh nah perjalanan jalma soleh anu kurang kudu dipikaresep boga dasar disebutna itu ai eta cenah Mang Isa cenah diajar di mana bo sim kuring salila hirup di lemur ieu can pernah anu nonyo can pernah anu neungeul sim kuring mah can pernah anu najong ngan kuah haji wungkul jig lawan gitu wani mah wah jadi gaplok can pernah di lemur ieu anu ngepret sugan kuah haji wungkul taluk ngaku nah tapi eta ge perjalanan eta teh perjalanan jalma soleh lamun ngawuruk teh sok betrik gitu kusabab eta teh perjalanan sim kuring ngawuruk pun anak dibetrik ka sarua sia talapung sakali nah eta ge perjalanan resep gitu resep kana kadalinya mah eta mah resep ting otak upami sok kepiheulaan upami lebaran nepangan sasalaman teh hampura euy kudu naon tibalik urang teh hampura ka hajinya hampura euy nah hampura naon ieu sing orang sok ngebetrik baheula tong tarik ting si ieu halo ayaan anu kat sorah ieu nu katujuh meunggeus sayang tereng usah nu katujuh nyaeta tanggung jawab ka alam tanggung jawabna ge salam dunya urang teh lamun jalma boga dasar mah kudu boga tanggung jawab naon ya tanggung jawab teh panon kudu bakal dipenta pertanggungjawaban umur bakal dipenta pertanggungjawaban panon ceulik kulit daging getih tulang suku leungeun naon letah nya sungut bakal dipenta pertanggung jawaban eta panon dipake naon ku si laing eta ceulik dipake naon ku maneh kulit dipake naon leungeun suku dipake naon ku maneh eta pertanggungjawaban tah urang kudu tanggung jawab
kana diri sorangan jeung kan orang lain jeung ka jelema jeung ka nu liya jeung ka kulawarga jeung ka tatangga kudu tanggung jawab dah. Tanggung jawab. Terus ka masyarakat ka lemur sorangan. Aya nu nyaba ti dieu ka kota. Tah urang teh kudu tanggung jawab di lemur teh. Ulah jangan lemur teh sia teh jadi eueuh pengajian di lemur teh cek nu nyararaba teh. Jadi eueuh pengajian teh ieu teh aya pangaosan ieu teh sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Itu sebagai bentuk tina rasa tanggung jawab urang ka salaki, ka pamajikan atawa ka anak, ka incu, ka minantu, eta teh bentuk rasa tanggung jawab. Sabab ieu pangaosan teh perjalanan ceuk tadi teh keur nuliskeun kabutuhan urang tina rahmat Allah jeung pitulung Allah. Rahmat cenah salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam dan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, ka para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in tum sahingga dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing dicatatkeun ku Allah Subhanahu wa taala jami-jami umat Kanjeng Rasul anu kenging syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nu mana nu bakal menang syafaat teh nyaeta umat Kanjeng Rasul saur tadi teh anu umat Kanjeng Rasul anu disebut alusna kubatu henteu ku sora sebut ieu mah ieu teh sae teh eta kubat alus teh eta cek batur ngan ieu mah ieu teh alus ieu mah teh sae begitu bisi ngaririwaan sia gitu. Besok nyebut sae kawe salah lemur nya nyebut sae dalam menyebutkan butut alik sia ngaririwaan tah enggak sae begitu. Ya alus dia alusna teh cek batur lain cek sora cek sora lain cek sorangan eta bakal kenging syafaat jalma lamun alusna cek batur. Lamun ni abdi ni geulisnya cek saha cek abi heuh nu gelos anu geulis cek sorangan mah gulak-gilek di jalan da eta teh nu gelo gitu teh boro-boro menang syafaat kalah geuleuh nu aya dan nu alusna teh cek batur anu ulah disebut alus ulah ngaku alus cek sorangan. Salajengna para ibu sadaya kumargi ieu perjalanan urang sadaya pangaosan ieu teh sakali deui ieu teh ngarupikeun pangaosan anu di dadasaran cek tadi teh ku niat sejak ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala sejak ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala ku cara nyaeta ngabukakeun hate ngabuka hate deuk kumaha dekeutna urang ka Allah lamun hate urang teu dibuka bukakeun heula hatena buka heula Bu. Lamun hate dibuka yo lamun hate jelema dibuka katingali ieu teh ieu pangaosan teh kendara katingalina teh ieu teh kendara anu pangmewahna pangmahalna ieu pangaosan teh naon lamun jalma hatena dibuka ye eta salat oge katingalina teh katingalina teh imah gedong anu pang sigrongna moal aya di sultan pokona mah moal aya di dunya mah keramikna tina emas tembokna tina inten berlian tanggana tina mutia aya teu nu kitu imah nu kitu tah lamun jalma muka hatena ya salat 5 waktu teh eta teh katingalina teh imah gedong anu sigrong dijieuna teh tina emas inten mutiara tina inten lain inten kulon lain intan si kulon mah eta
Ieu mah inten berlian mutiara nya tihang-tihangna tina emas wah eta salat anu 5 waktu teh katingalina teh ieu mah gedong ngajajar 5. Nah bahkan salat anu 5 waktu teh katingalina teh sawah anu lega katingalina teh atawa kebon anu sakitu legana. Cik ibu kira-kira lamun harga cengek 100.000 sakilo, ibu boga 10 hektar. Cik bakal loba duit mah. Tah salat mah leuwih ti 10 hektar. Leuwih ti 10 hektar salat mah. Ulah ieu mah karek boga saheuleur ge geus mumul salat lohor, goblok saha. Karek boga saheuleur geus mumul salat asar. Karek boga saheuleur geus teu wawuh jeung dulur. Karek boga saheuleur geus asapang nona besar. Karek boga saheuleur. Kade salat 5 waktu eta leuwih ti 5 hektar. Leres? Bisi salah geusan ngajina. Kagong teh. Nah, cenah atuh lain dibaca kitabna teu bisa, baca kitab ieu mah. Nya. Jeung dina dibisana ge dina dibacana ge da mahal atuh amplopna. Kudu mayar mahal. Geus nu kaharti ta eta. Ieu mah imah deuk runtuh salat mumul. Kumaha? Boro-boro imah sigrong. Nah, iya Bu. Jalma lamun muka hatena katingali ku hatena teh eta salat teh lir ibarat kendaraan anu pangmahalna salam dunya. Naon kendaraan anu termahal di dunya? Ferrari wae teu mahal teu naon. Alphard eta hargana 1,5 miliar Alphard. Lamun Pajero 800 juta nya. Amin atuh mudah-mudahan sih kabeuli. Mudah-mudahan sih kabeuli. Tah salat mah leuwih ti kapal terbang. Leuwih ti kapal nya. Ieu mah kumaha? Sapeda butut oge teu boga. Salat di teu diperhatikeun. Ya mimiti polisi, ABRI, TNI, polisi ngajajar, deuk ngajaga jelema supaya supaya aman. Tah salat teh leuwih-leuwih ti polisi ngajaga. Naon sababna? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ari salat teh eta ngajaga jelema tina kagorengan. Teuing lamun tara salat mah. Mun tara salat mah sungutna sungutna teh kana kagorengan batur we diomongkeun teh. Ceulikna ngadengena teh kana merancung aya anu kagorengan teh. Bejana di dinya anu gelut. Lila-lila sieun ngaliwat ka lemur ieu sieun anu nonyok. Da geuningan ngaliwat ka Israel oge sieun anu ngabedil. Sieun ngaliwat ka lemur eta sieun anu ngadek. Bejana di lemur eta anu sakuda kadek. Tah, tingali salat teh eta teh teuing mun tara salat mah. Salat teh nyegah kana keji jeung mungkar. Ieu mah ngaliwat ka lemur eta, ayo di paseaan. Diajak pasea. Oh, ayeuna mah. Ibu tong sok pasea, geus dikerem di polsek mah, 2 poe ge mecer. Ajaran sia. Dikelem di polsek 2 poe we 2 peuting modolan maneh. Mun kan kumaha? Jadi ulah semacam ayeuna salaki jeung pamajikan KDRT kitu nya tukal takol, puguh da sangkuriang salaki ditakol ku sinu. Gitu ya. Nah, iya eta mah tugas polisi teh mah.
Ieu mah tugas ieu mah di dieu mah ngaos mah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jalma salat eta bakal eureun, bakal bisa ayeuna nyarek ngan cenah ada osok salat ngan pasea cenah teureun eureun salaki jeung pamajikan teh sing horeng salatna teu make salat teu make ilmu kumaha teu make ilmu salatna eta mah ari nu make ilmu mah nyaeta salatna teh ibu aya rukun qalbi, aya rukun qauli, aya rukun fa'li. Eta nu make ilmu ye. Dina salat teh aya rukun qauli, aya rukun qalbi, aya rukun qauli, aya rukun fa'li. Nu mana rukun qalbi? Jadi rukun salat anu wajib dipigawe ku hate. Nyaeta niat dibarengkeun jeung takbiratul ihram. Teu meunang niat teu dibarengkeun jeung takbiratul ihram mah. Da lain puasa, kecuali puasa jeung munggah haji. Kecuali puasa jeung munggah haji. Pan aya 3 Ibu anu niat bisa teu dibarengkeun jeung prakna teh. Naon? Puasa mansa niat geus gitu. Niatna naon? Niatna magrib bisa. Nya niatna teh mah magrib puasana pada isu-isu. Tari salat mah begitu niat langsung dibarengkeun jeung takbiratul ihram. Allah, tah niat teh bareng jeung takbiratul ihram. Hiji, kedua anu niat anu teu dibarengkeun teh nyaeta munggah haji. Niat nawaitul hajjah. Nawaitul hajjah wal umrata. Allah nawaitul hajjah wal umrata. Kalau niat nama dan kapal bisa. Teh hajina di ditu. Nu katilu nyanung. Tah eta mah niatna sok aniat teh ayeuna. Kayak nyanung nama hari payu. Alah, aji kana nyanung gitu. Nah. Jadi nih bobo. Besi bisa edeuk. Nah. Hari nyanung teh Ibu pamajikan anu kolot kudu maot heula terus kawin deui tah eta teh nyanung. Gitu, nyanung sunah. Jadi pamajikan teh maot kawin deui disebutnya ari pamajikan hirup kana mah nyanung tah mah. Pamajikan hirup kana terus kawin deui nyanung tah mah, lain sunat eta mah dalekas ya mah. So jadi Siti Khadijah ngantunkeun Kangjeng Rasul nikah deui tah eta nyanung disebutna. Jadi teh yang dina Fathul Wahab dina Fathul Muin sugan aya nerangkeun munang kawin ento. Teu bisa. Wa in khiftum alla ta'dilu lamun urang sieun teu bisa ngurus anak yatim berarti geus maot aya yatim tah arek kawin deui. Gitu. Lamun ibu hayang kawin deui, tah ibu cenah hayang kawin paehan heula salakina. Tawe atuh nu aya. Hayang kawin deui segala. Nah, berarti nyanung awewe ge bisa nyanung asal geus mau gitu. Nah, kali deui. Kali sareng naon tadi teh? Nyanung. Dibukakeun hatena. Bukakeun hatena. Niat dibarengkeun jeung takbiratul ihram. Salatna kudu bener. Numawi upami salatna anu kadua rukun qauli hartosna rukun anu wajib diucapkeun sarta kudu kadenge nyaeta aya 4 aya 5.
Aya 5 kahiji takbiratul ihram nu kadenge teh nyaeta nu bareng jeung niat teh Allahu akbar. Pek we deuk panjang pisan oge meunang da eueuh tajwidan da mah. Anu eueuh tajwidan teh ibu adan, takbiratul ihram, sholawat eueuh tajwidan. Sholawat eueuh tajwid kudu make tajwid sholawat mah. Salatullah salamullah panjang-panjang teuing sia teh ala kumaha aing we ala toha rasulillah di mana dipanjangkeun ha menang panjangkeun menang takbiratul ihram Allah ngunag niat di jero hate dina hate teh ngomong niat abdi salat duha 4 rakaat bari madhep mayun ka kiblat paduka Allah Allah bari ngahadirkeun 17 rukun salat Allah duki ka 20 harkat juga 14 harkat pan mad wajib wae ge mad wajib eta semet genep harkat ari ieu 14 harkat Allah tong panjang teh geus bae beak napas itu adan geura ibu as-salatu khairum minan naum terus saya panjangan can hudang mah pan eta mah ngahudangkeun eta mah mad ngahudang mad naon eta mad ngahudangkeun maneh itu jadi nu meunang disebutna naon atuh mad naon eta aya dina ahli qiraat mah disebut teh mad ta'zim mad naon mad ta'zim mad ngagung mad paragi ngagung nya ulah ngagungkeun ulah ngagung mad ngagungkeun nya Allahu akbar asli nama eta teh 2 harkat. Kunaon jadi 10 harkat? Gitu nya. Kan lamun ngadana nu maot di kuburan teu meunang ciga deuk salat eta mah kudu gan. Saur Kangjeng Rasul teh. Jaba pararanas, jaba ngurebu jaba sarardi. Anu ada juk. Asyhadu an la ilaha sek mayit teh buru sek mayit teh jeung hudang hada rese teh aya buru-buru dikubur nya ibu upami adan teh di nu kuburan mah ciga kok adan ciga kok Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah tah adan dina kuburan kade bisi dikomatan deui dina kuburan mah teu meunang di koma ada nunggul na kuburan mah ulah komat lamun komat engke mayitna bakal soalnya orang masih sholat iya cenah teh sarua teu meunang na kuburan mah teu meunang di komatan cenah urang mah moal diadanan cenah di kuburan teh dangdutan atuh sia. Ari moal diadanan mah moal di dangdutan oge cenah. Di dagungan atuh make dagung. Moal dikenang penca atuh. Moal dina naonan, moal tong dikubur atuh sekalian. Gitu. Jadi supaya ngusir setan teh. Adan teh ngusir setan. Sabaraha 5.000 raja setan, 5.000 iblis
anu nuturkeun langsung kabur tina liang kubur. Mun diadanan mah dirongrong terus ke iblis. Aya rukun qauli anu kadua maca Fatihah, ibu maca Fatihah teu kadenge sahuruf teu sah. Maca Fatihah teu kadenge sahuruf tong saayat sahuruf teu kadenge ku ibu. Maca Fatihah misalna iya kana butuh. Lalu aya kastaina teu kadenge nya teu sah. Teu sah salatna. Karek apal heuh bae sah we atuh da karek apal ngan ti ayeuna ka hareup nya eta wayahna rek geus dibejaan mah. Itu geus dibejaan mah. Mau aja balem pisan balem we mah da majar maneh teh maca Fatihah we dina hate nya hate maneh teh ciga nabi wae anu bersih hatena dibaca teu nganalkeun dina hate gitu. Ari eta jadi teu sah salatna tasjid hiji teu kadenge ieu mah teu sah salatna nya kantaran ibu-ibu mah nyalira salatna kedah kadangu bismillahirrahmanirrahim ngegereneng ku nyalira ku sorangan tanpa nyalira nu kadua katilu at-tahiyat jeung tasjidna kudu kadenge at-tahiyat barakatus salam Lumawi upami aya nu keur garareneng gumerang-gemerung naon wayahna eta eureun heula jeung heula sabab eta anu salat bisi ti kadengeun Fatihahna kumanehna gitu. Alhamdulillah da urang mah nya sok areureun mun keur aya dangdut. Ngan eta nu di warung keur bacecot di warung tara areureun terus we di warung mah adan oge. Keur salat oge. Nah, nu kadua adilu tahiyat duikeun kana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nu katilu nyaeta anu katilu nu kaopat maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Geus sakitu. Allahumma tos sahad atos wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah ta anu kaopat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta nu wajib kadenge. Terus kan ditu nama wa ala ali sayyidina bae teu kadenge ge. Salian tinu disebutan dieu teu kadenge ge teu naon. Bahkan balem we dina hate teu naon. Nah, misalna wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali teu kadenge eta mah. Teu naon ta mah. Terus tamani mah kalimat maca assalamu alaikum anu katuhu nu kakenca mah teu kadenge ge teu naon. Assalamualaikum warahmatullahi ulah make wabarakatuh da lindek pidato. Lamun nyolatan mayit, ibu-ibu nyolatan mayit make wabarakatuh, anu make ruku. Nya nyolatan mayit ruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti nyolatan mayit. Lamun imam teu meunang make wabarakatuh dina salat. Assalamualaikum warahmatullahi kablah katuhu taetan wajib dibaca di kadenge wajib diucapkeun sarta bari kade istima ya eta lamun salatna harus rukun fa'li jeung tuma ninahna rukun fa'li jeung tuma ninahna lamun salatna teu bener rukun qalbina kamana karep nu penting mah dina palebah niat ulah kamana ka kukeun wae dina ruku mah kamana karep oge hate teh misalnya abdi mah keur ruku teh inget kana duit teuing di mana duit teh teh isuk-isuk di tangan duit keur ruku teh inget teh kana duit ka mana eta pamulangan 12.000 ka mana eta pamulangan da yakin tadi teh asa di eta pas keruku ingat karena duit. Nah nya kumaha sah salatna? Sah. Ngan kapanggih teh bahasa at-tahiyat.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Oh, dipakai mayar lauk. Hamang. Dipakai mayar lauk, kamang. Wala ibadillahis sholihin. Ala aya mitohana. Wala aya mertuana ya. Mang Solih. Wala ibadillahis sholihin. Oh, dipakai mayar kamang sholihin. Ingat-ingat soteh. Kumaha? Kumaha tuh salatna eta? Sah-sah teu ngan dina niat mah wayahna ulah inget ka solihin. Gitu. Oh ingat eta mah lillahi dina niat mah tuh. Ngan lamun dina keruku kenapa? Kumaha tuh cenah ada teh husu? Husu mah da lain rukun salat. Gitu. Tidak misalnya kieu. Abdi mah teu apal hartina eta babacaan teh. Babacaan at-tahiyat apa artina qomo tajwid mah teh nya kumaha sah salat. Ngan eta wajib kadenge gitu. Da teu wajib ngarti mah. Teu wajib nyaho har. Teu wajib nyaho artina mah wajib kadenge. Nu wajib kadenge we eta dinya. Khusu teu wajib. Ari rukun salat aya 17 kada 18 khusu teu. Aya kada 18 teu. Cuman kada 18 kudu khusu dan teu amun salat. Maksudna khusyuk teh engke lamun aya deui mun aya magrib salat, magrib mun aya isya salat, mun aya subuh salat, tah eta khusyuk disebutna. Mun papangi jeung waktu lohor salat, tah khusyuk teh kitu lain khusyuk. Terus lamun aya bereun mun aya bereun kudu dibe. Mun menta kudu dibere, mun aya papagahaneun kudu dipapa. Tah eta khusyuk sabenerna. Khusyuk sabenerna lamun ngaji ulah lila. Sakitu kitu. Sakitu atuh tah khusyuk teh. Neun perkara dina tempatna khusyuk teh. Migawe dina waktu. Waktuna khusyuk sebutna. Jadi khusyuk teh lain hatena kudu naon. Jadi khusyuk teh kudu nyimpen hiji perkara dina tempatna, kudu migawe hiji perkara dina waktuna, tah khusyuk sebutna. Tah sakitu painten mudah-mudahan salat anu urang keur diajar teh ya kudu bisa nyegah kana awonan. Lamun geus terlanjur awon salatna omean salatna. Lamun teu bisa ngomean salat wayahna modar bari mawa ka awonan. Wayahna lamun teu bisa ngomean salat mah ngagugulung disebut teh ngagugulung kagorengan. Hadana Allah yakum ajmain. Allahumma biqla wa biqariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.